Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu tepang deui sareng sim kuring Sam Suramos anu bakal nyarengan wargi sadaya dugi ka ongkek dina acara Sakolebat Warta. Para wargi anu mulia, pintonan ti DRS Suraung mangrupikeun program anu dipaksakeun unggul. Kumaha kajantenan sadi dinten anu nyeleneh tur pikasebeleun. Supados langkung semangat kontenna, sumangga di like, subrek, teras di share. Ulah hilap, bebatok loncengna ditoel. Supados teka kantun mangrupikeun informasi-informasi anu tepi kaseureun seeutik oge dina acara DRS Suraung. Atuh salajengna anu teu acan nyubrek mugi Allah ngebukakeun manahna, ngoyagkeun manahna supados tiasa nyubrek. Tur aya dina kabarokahan salalawasna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten nu kasuhun. Wargi anu mulia lebet kana warta anu kahiji. Kajantenan di hiji kampung di Melbourne, Australia, tonggoheun bumi Mang Haji Bandar Jangkrik. Sapasang alojeng mamang anu teu duduluran silih salahkeun gara-gara manuk nu sajodo baris ditikahkeun hiber dina poe eta. Kakalayangan hate nu kapigandrung nu ilang kawas nu pundung. Kacida rasa mokaha, kaduhung sagede gunung, kumaha nyapi lampaheun. Hapunten nu kasuhun. Satekah polah maranehna nyiar manuk ka pasar jang ngagantian manukna si Mek Sambet, anakna Kang John Laudik anu hiber. Kumaha lampahna? Ieu wartana. Allah, manuk teh ah. Tadi di mana atuh ningalina? Didinya. Didinya. Amang geus teh angan kali tu ka dieu. Geus teu ubrak-abrik tadi. Eueuh ah. Kabeh salah garha. Oh, salah garha? Apa nih? Make dihibarkeun manuk eta. Apaan cek amang dihibarkeun? Maksud amang teh kieu anu bikangna cekelan. Ulah dihibarkeun nu jaluna. Anu bikangna cekel. Jaluna dihibarkeun. Ieu mah amang ngahibarkeun, garha ngahibarkeun. Jadi lapur duanana. Oh my god. Wow. Di depan garha teh nyaho nu bikang jeung nu jalu. Tadi salahna. Ye, amang rek mere bekal ka garha. Nu bikang lamun kiihna nagog berarti bikang. Nu jalu? Heuh nangtung kiihna. Wes wehna ena mah anteur amang ka pasar. Urang gantian tah manuk si Selud anak Pak RT. Emang amang boga duitna teh? Henteu lah, engke mangke lah. Boro-boro jang dahas pengen gantian manuk pantun di mana? Hah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di toko manuk Mahardika, toko manuk serba ada. Bilih aya nu tiasa dibantos, mangga dikantun. Ari Akang jika nu embung dagang teh tutup hade atau sekalian. Yuk. Lu kieu teh konsumen, pembeli. Aya prinsip pembeli itu adalah raja. Mohon, Bah, luar itu Kang. Kang, hari itu manuk teh naon teh rada halus. Manuk nu mana, Pak? Itu manuk nu najro cai. Oh, eta mah manuk teh aya dongengna kieu, Pak. Ieu mah lain sinetron, jawab we. Oh, jadi caritana teh baheula. Sasakalana eta manuk Heeh. doraka ti kolot. Jadi dikutuk eueuh jang-jangan. Hah? Kitu caritana teh. Dia deui. Cuma di teteangan, mana di dia? Kenaon di dia? Iya, teh manuk iya. Mana manuk lah, saya kosong oge itu mah. Eta di jero anu eta apa? Mana eueuh? Ah, Iya, bisi amang teh nyaho, ugar habere nyaho. Iya teh burung hantu. kemana-mana. Paksa ieu kudu nanya deui. Kang, ari eta manuk nu ieu sabaraha ieu? Nu mana nu ieu? Ieu Anu ieu mah geus gacor harga 200.000. Anu Yang itu itu? mah masih keneh can ieu can pati baceo 1 juta. oh, ari Akang lieur. Maya nu can pati baceo hargana leuwih mahal ti nu gacor. Sabab itu mah nu nyiptakeun laguna. Balik ieu mah. Gara. Boleh balik. Ieu dia mata stres. Ieu dagang, aduh. Balik. Ieu, buru balik ah. Yos, ke dewe meuli manukna. Permios. Jung. Iki hadir. Hai, aya. Oke, aya. Ieu sam aya. Hiji eueuh manuk teh ya. Tatan kabur ya hiji. Para wargi kanyaah sim kuring sareng kadedeh sim kuring. Mugia dina danget ieu dugi salalawasna, wargi sadaya aya dina katintriman, tur kasehatan lahir tumakaning batin. Mugia Allah marengan sagala rupi naon anu dipaharep ku para wargi. Wargi sadaya masih sasarengan dina acara Sakolebat Warta. Para wargi anu mulia, lebet kana warta nu kadua, komunikasi interaksi sareng tatanggi atanapi dulur-dulur urang sadaya teu kahalang ku ayana pandemi atanapi Covid Corona 19. Kajantenan di Inggris aya 3 jalma anu
pateng tangan perkawis tales. Salajengna ieu mangrupikeun hiji contoh kangge urang sadaya yen hirup kumbuh di alam dunia teh teu tiasa hirup nyarira. Tapi urang kedah natanggi, urang kedah duduluran. Warta anu salajengna ieu nyarioskeun hiji kajantenan di hiji kampung di Inggris. Anu leresna sanes di Sukaraja. Nyarioskeun aya 3 jalmi anu patung tengan perkawis tales. Kumaha wartana ieu pitina. Pak, kumaha cager Bapak? Alhamdulillah dengan terima bas. Sehat walafiat. Kan pesak nu geuring teh. Ah, eta mah penyakit sararea, Pak, penyakit matuh. Bas, lain balik di Bogor, mana pesanan saya teh? Oh, nah Bapak mah senaon? Apaan Ari Bogor mah? Khasna Tales Bogor. Dititipkeun tah ka Aai. Ai, dititipkeun tales sumpah tata teh diasakan can. Eta urang teh bingung pangasakanana. Sabab cek beja lamun ngadahar tales teh sok ateuh. Heeh, sok anyembah. Sok renyeuh. Kumaha ek diasakan wae tuh. Kudu ditanggung lamun ateuh ye sasarea. Cik aya solusi teu kumaha sangkan ngasakan tales henteu ateuh. Kurang apa kudu kakolot pengalaman Cik bangunan. Pak, Bapak ya nu pangorana ye. Ye, kolot teh ye geus pangalaman. Ngora kolot. Kolot. Oh, kolot teh. Kumaha tah? Pengalaman. Mameh dipasak, garoan heula talesna. Naonana teh? Talesna digaroan. Dak dipasak. Terus didahar. Jadi Moal di atuh. dahar moal atuh. Wah, eta kemararanena. Bener oge nya. Teu kepikiran. Brilian. Jadi garo heula talesna supaya teu ateuh di dahar. Hah, urang asakan buru-buru ah. Mapai jalan setapak ngajegjeg ka hiji lembur. Bika sebeleun teh aki-aki teh. Hapunten kasuhun. Para wargi sadaya rupina nyekapan sasarangan urang dugi ka dieu. Hatur nuhun. Hapunten samudaya ning kalepatan. Lahir tumakaning batin tina sagara kaireng sareng katalingeun anu moal ti ditu teu nyampa kakirangan. Sim kuring nu mancen tugas dina sakolebat warta di TDRS Suraung ieu. Sejak undur diri, tetap jaga imunitas, tetap jaga kesehatan, tebihan kerumunan, ulah hilap, masker oge diangge. Ulah dina tarang tapi dipalih dia. Ulah dina beheung tapi palih dia. Sakitu nu kapihatur, tetap sehat, sim kuring, tireng-rengan, DRS Suraung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.